Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-solehah, patepang deui sareng Bu Iva. Kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta lebet ka pangajaran 2 ngeunaan kaulinan. Sateuacan mulai pangajaran, hayu urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hideuk sabatur-batur pastina ge sok arulinnya. Matak resep eta teh jaba urang bakal loba sobat. Kaulinan teh rupa-rupa. Beda-beda tempat, beda-beda carana. Artinya kalian pasti suka bermain ya sama teman-temannya. Nah, ketika bermain itu nanti kita banyak teman. Permainan itu banyak macamnya. Beda tempat, pasti beda cara bermainnya. Nah, di buku halaman 16, 17 sareng 18 aya bacaan ngeunaan salah sahiji kaulinan nyaeta ucing sumput. Rek hideuk baca sing pedas bacaan eta. Nah, saatos rengse maca, rek hideuk ngajawab latihan nu aya di buku halaman 18 sareng 18. Nomor hiji dugi ka nomor 10 dijawab saatos rengse dipotokeun dikintun ka ibu. Diantosnya panginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Hendak deui di sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.